nya goblok. Mah itu. Kieu nya. Dasar rib-rib aing mah euy. Aya naon Lilis mana di Tingali bisa. atuh tingali heula ih. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Marana teh cinah mata. Astagfirullahaladzim. Baraya genenya si Ajeng teh kasep. Kasep atuh dah laki. Kasep sih kasep. Ih ngan hanyakal sifatna kitu geuning ngeunan. Astagfirullah teh kengeng kitu. Mudah-mudahan we si Ajeng mangkin teh tobat. Heeh. Tong kitu ngewa ka batur teh. Entos ih. Entos tong gibah entos. Piranya si Ajeng wae ih. Assalamualaikum ajengan. Jadi jang anu kamari teh pasti petel ku abah teh anu kalimat teh obat nyamuk tapi mau ngahaji ke Baitullah lamun kawasa di jalana artos ujang-ujang sadayana Entos bah. saya gitu jadi nama abah bade naros ka Ajung sareng ka Maman Mun bah. Ajung ari pademelan bapak naon Ngajar bah. pademelan mamah naon Sami ngajar. pademelan bibi Ngajar di. pademelan aman Ngajar. ajar naon Ngajar dog bah. ajar dog astagfirullah ari Maman bapak damel naon Bapak mah di Bogor, di Bogor mamah mama di Banten. di Banten eta teh damel sanes Sanes di udag-udag ku Bang Emok. astagfirullah suka partner tinggal tanya ku abah teh nya oh saya nama kieu we Ajum oh wartos heula ka mamah bade ngaos di dieu kudu aya restu ti orang tua Ajum nu aya naon teh Maman sabab Maman mah bapak sareng mamah nanti aya di bumi antar Ajum aya mah Wijum Lain si Kohar Doraka kemana Waduh bah tos lami dah. Aduh, Peninggalan, Pak. lain aya laporan ke saya ya cenah ngariweuhkeun wae di cenah di kampung kamari majakan cenah. Eta cenah kamari mawa barang nu kitu nya teu pararuguh. Biasana di base camp Pak, sekolah Pak. Best camp. Lain naon ku saya ya ditangkap ya. Di mana paling best campna di mana? Dawetan gini nya. Syukur ente geus tarobat mah nya di dieu ngaraji di dieu tempat kaji. Sabab hidup mah malila di dunia mah bakal maot. Baru udah kemana nya sarina sok arah ya di dieu. Eta si Kohar teh geuning euy. Ini akan main teh Kohar Doraka.
ningali si Kohar teh. Si Kohar Heeh. kapalih kaler tinggal teh. Kalieur kan si Kohar teh nya. Nyerayan om gitu. Kalau masalah waduh yang tangkap itu loh. Oh, mohon abdi dan bieu teh tinggal teh kapalih dia kapalih kaler. Oh, kena wabi lah urang eta lah urang beurik lah. HP motor dia nya aduh ribet karena gangmak itu leutik ning senting ada Hanya upaya. masih pan tidinya ada vakum mah. Udah gua aing nama lah. Bentar apa? Wah, dompet. Dompet naon eta? Kang cicing dompet teh, dompet naonan. Ah, ieu jangan dulu deh. Urang ditegangan teh geus 14 poe ya. Ah, pakai kacamata ah teh sebenang ya kurang ya. Ente ya beja di masyarakat ente kan naon gitu teh ngaresahkeun gitu pajak-pajak ka warung kamari kana ya laporan gitunya. Lain nama udah sekali-kali dinya. Kursi ka warung lah nya. Jadi saya bingung nyari-nyari ente aduh sedila pusing ya gitu aya laporan di masyarakat. Ya. Siapa? Mun. Siapa nya? Sing balageun nya mokoan mau ujang mesti kene ora kene sing darah itu ngajinya salat tadi siap. kamari senal di masjid anu mok di anu beranda saha tadi dia tah henteu nya Si Maman tuh. si Maman goblok buru tewak di Pameng. Tilu opat. Aduh, aing opat tilu ieu kumaha meng aduh. Sang di lah. Ayo we gagal jeung teu balik aing mah. Sang di pegon. 55 anu mah. Oh. Tadi yuk. Oh, mana ka dieu ka imah ke? Oh, coklat duitna. Yuk, pego. Oh nya. Yuk. Assalamualaikum be Waalaikumsalam. Ari si lain kemana wae, Jang? Santren atuh bah. Mas santren maneh? Nyo tuh bah. Mas santren di mana?
Jadi kayak ajengan Baheno. Oh, syukur atuh alus mana geus tobat mah. Tobat mana teh bener. Tobat tuh bah. Abah cek ajengan ge, nama kudu getos sholat. Abah mah daek sholat, ngadon moksnal deh. Abah mah maling hayam samping ieu. Naik ka imarana kamari naik make samping ieu kumaha teh. Pan ari ieu mah samping wasiat teh aki maneh. Atak dibawa-bawa we mesan togel. Mau hayam mau hayam mah eta jeung asup imarana wah baganu nu mana bisa nyahon. Siap lah. Ari ieu saha? Maman. Maman. Di mana mana teh yang? Kidul, bah. Tuh makal atuh kidul ieu tuh kidul Mas mah. Sangli, bah, ente bah. Ayeuna rek nanaon ka dieu? Nama bah kieu ane sebagai ajum bah bade izin beri masantren nama bah. Oh, jadi selain trek benar-benar tobat. Bah. Oh, nya alus atuh ari kitu mah. Bapak Bunga. Nan kudu bisa ngadoakeun we ieu teh. Bah, ayeuna mah ajum teh bade minta bekal. Duh, duit nangge bieu dipasangkeun togel si Komi. Atuh sing bener pirok masantren make duit togel ieu teh Dari kumaha? usaha nage bisa nagang togel. Atuh sing barokah neangan duit teh. Olah eta lagi jadi barokah engke mah geus di pesantren. Asal pake bener we. Duh, dale dipake judi deui da meureunna pake bekal masantren. Bekal mah engke we geus menang duit togel lah sapore ewang jeung bapak. Dengan bapak kudu ka itu ka madrasah meh nyaho kumaha emu-emuan teh. Sekalian engke beri nganteran maneh pan sapore ewang saparojang maneh, saparojang bapak duitna jeung masang deui. Oh, hik bae lah. Nama geus nya urang rek man ini lah itu. Heeh Jung. Namanya. Kela. Mana tong ngabagan yang bapak asup ke imah tanah itu sih ngomong rumah. Ai asal dit bekal Bandel gampang masalah eta mah lah. Eta mah Siap. kosnya mun inung maneh. Moal meng geuning bah. Siap. Alhamdulillah euy budak teh duh. Pesantren tobat eta mah. Yang dewek nu bener. Madrasah dewek lah menyo ilmu lah. Unit aing ke mah senang togel. Bener. Cuy denge. Tong hilap like, subrek and comment nya. Share oge ka babaturan. Bari kieu aduh tong hilap sublek. Tong hilap cuplek. Mantap.